Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak Ibu anu kusim kuring dipihormat, langkung tipayun hayu urang manjatkeun puji sinanang syukur ka zat Allah Subhanahu wa taala nu maha welas tur maha asih. Ku sifat Rahman sareng Rahimna ayeuna urang tiasa riung mumpulung di ieu tempat dina raraga tolab ilmu nyiar pangarti dina urusan kaislaman. Hadirin anu kusim kuring dipihormat, dina danget ieu sim kuring bade ngadugikeun biantara ngeunaan pentingna atikan. Bapak sareng Ibu anu hadir di dieu, upami ku urang sadayana dilenyepan, zaman kiwari teh parantos seueur perobihanna. Di zaman urang kapungkur dugi ka ayeuna benten sareng tebih pisan perobihanna. Ti kawit alat transportasi dugi ka teknologi ayeuna serba canggih. Kapungkur urang di mana hoyong patepang teh kedah sumping ka tempat anu dimaksad, tapi ku zaman kiwari mah tos aya HP nu aya kamera payuna, nu mana pami urang hoyong ngobrol ka payun-payun teh kantun ngangge teknologi anu disebat video call. Tah eta salah sawiosna teknologi ayeuna nu canggih teh sareng masih seueur keneh nu sanesna. Kaciptana eta teh teu leupas tina pendidikan. Kumargi kitu, pendidikan di zaman ayeuna teh diraos penting pisan kanggo putra-putri urang salaku generasi penerus di zaman anu bade dongkak. Cobi emutan ku urang sadaya. Di tengah-tengah majuna teknologi, kumaha upami putra sareng putri urang teu dibahanan ku pangarti? Tangtos anjeunna bakal katinggalan tebih ku pasaingan kerja. Kumargi ayeuna oge pami hoyong damel teh kedah gaduh ijazah anu luhur, pami hoyong kenging damel anu sae mah. Atuh saja bati eta, pendidikan teh mangrupa media kanggo nyiar ilmu atanapi pangarti. Dina salah sawios keterangan aya nyebatkeun yen pendidikan teh saumur hirup teu mengenal yuswa. Hartosna pendidikan teh wajib ti ngawitan urang lahir dugi ka pupusna. Ti kawit ayeuna hayu urang leres-leres dina milari rezeki kanggo nyakolakeun putra-putri urang supados tiasa neraskeun pendidikan anu saluhur-luhurna. Kumargi tos karaos ku urang sadaya yen pendidikan teh penting kanggo bekal hirup urang kapayun. Mugia harapan urang sadaya tiasa dikabulkeun ku Nu Maha Beunghar nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sok sanaos singkat, mudah-mudahan cariosan urang ti awal dugi ka akhir tiasa dipehartos sadayana Bapak Ibu anu hadir ayeuna. Hatur nuhun kana perhatosanna, ditutup ku doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.